bararingo kieu aing hirup teh deh kuduna kumaha tuh hayang cara batur ulah pamajikan anu ngabulaan ngeureunna kuduna kumaha tuh lah aing mah hirup teh hayang ngopi padahal mah jauh datang ke sahawe nu nganteran kopi lah ini salah sahulueun ieu mah kudu ka mana tuh boga duit teh mah meureun gampang ka warung duit eueuh ieu mah padahal mah kudu nyungkur kita anu nganteran ci kopi Sim kenal Sim astagfirullahaladzim masa kureuwas aing bleh dia bleh kebenaran yo kenal ini siga nu ngalamun wae mana Sim ya biasa bleh ka ngaran-ngaran hirup buka beneran aya maneh ka dieu teh nyaan kabeneran sekali teu ngalamun wae terus pikiran naon mah tara mikiran naon urang mah nyaho sorangan urang keur ngalamun pas maneh datang urang teh keur ngalamun hayang cikopi hayang barang dahar intina mah oh tadi teh mani keur ngauleung teh centrangakan gitu centrang api centrang dahar nya biasana mah pan maneh ka dieu teh ye nya mawa dahareun teh cikopi rotina ongko kadang kala mawa dasi rames da nyaho urang teh pamajikan nah ya nama geuning lengoh atuh tadi ngomong tuh nya geus urang ayeuna rek ka warung heula bejong lah waduh eta tong ari bungut-bungut can kuat nyaan eta bujur mending kamu tuh bau pesing mah aduh ampun beres aya si dobleh untung sakitu gitu alhamdulillah tenang ieu mah maka keusian beuteung kumaha ge anjir tukang warung geus ngomong pira-pira aing balajan nu kieu doang betang aing geus loba kobalatak udah aing kudu ngomong heula ka si Jasib ya Udang, hei. Ngolong wae, iya kopi teh. Mana itu bleh naon doang itu bleh kos kitu kopi eta teh kopi jeung roti doang udah naon oh nyangga sakajeun lah nuhun sakieu ge wah beres beh kayak urang cicikeun heula lama nganuhunkeun we ka maneh ajeuna dipangicikeun ku urang ieu mah wanita nah bagian maneh beres lah pokoknya mah bisa mah warna mah dua-dua eueuh leuwihna pisan malah mun aya sia mah nu ngadadak datang hayang sia teh bleh terus bikin heula sampahnya mah bleh kopi atuh minum sok urang ieu kajeun bau bodok anu banget sapi heula obong kena ngeunah nikmat teuing beres udang sare juga kopi dahar deh sarapan wayah kieu sarapan bisaan we yang gitu kurang lama kebenaran ya pokoknya mah bleh mana mah sahabat terbaik soulmate terbaik terhebat mawa ka dikubur sampai meh paeh mah mantap mawa ka dikubur meh paeh
Pada yang itu nggak ancang bongkar barang dahar. Nah. Ber. Bilahnya Sim roti dicelupin anak kopi. Yang mana atuh beh wayah kieu coba tinggali kopi hidung rotina amis sama ruhukna genah pisan. Iya Sim tadi teh orang pas balaja ditanya ke tukang warungna utang urang teh geus gara teh tah iraha dibayarna Hutang naon di mana? Coba geus galede dawa rasaan urang macan pernah nganjuk ngahutang ka warung bleh. apaan ieu kopi jeung roti teh meunang nganjuk. Menang nganjuk. Heeh, Anu nganjukna saha? da uing. Kali temen nu hayang Terus teh uing dicokot. Nganjuk heula. oh da urang mah teu nitah maneh nganjuk. Ieu Sim, urang mah lain nraktir maneh. Ieu nu didahar ku urang, hutang urang. Ieu nu didahar ku maneh, hutang maneh. Jadi urang mah lain nraktir maneh. Nganjuk ieu teh. Jadi teu meunang nganjuk. Heeh. Jadi meureun salila ieu maneh mawa dahareun ka dieu ka urang teh hitunganna urang oge jadi milu boga hutang ka warung. Heeh, pan aya kalinya ka maneh da kan maneh hayang dahar, hayang ngopi. Ai kitu mah meureun carana urang jadi malik boga hutang nya kok beda har ku maneh tak kabeh kop tak kabeh. Tah jeung ieu na ongkos sakalian kop atau tak kop. Nah, aing mah Dah, ya mah. Kelaan aing ieu karunya ka sia aing sok babalas teh kalah goreng goblok teh. mantok yang sah. Ah, Warung nyeun hutang wae. Waduh eta dihan kuat nepi ka ngaliwat oge geus 2 kali eta. Kapina-pina pisan. Aing nyaah dihan dia inu mah heula. gue aing malah kalau balik si Jasimut pere kurang pere dahar ge. Bari dihapuskeun nang kieu. Nyi, atuh nyen kopi ti isuk mani kopi pisan Apaan duit ada? Barangnya. Terus kan sebenarnya tahu ke haji ah. nyerakeun nyi ka haji deui teh. Nya sorangan aya mah gawe lagi geus jarang. Sawah pan ka halodoan. Heula ka saha deui apaan pamuntangan urang teh ngan haji-haji na. Ya kan bae sugan sesa nu kamari ieu saeutik deui ge atuh cokot we. Heeh. Panjang geus akangna ka haji heula nya. Ngajukeun ah. Aya ngopi. Eta ke beresan we nyi. Hah, Ka haji heula. Goblok teh si Jasim. Perang dahar itu mung mayar ah. Ih, aduh lah. naon? Amang, amang. Amang mah hari itu ke haji. Aya naon man udah boleh? Ya bi, bener ke. Jelema anu ngadahar tapi mung mayar. Sieun maksudnya itu bener henteu naon sih? Teu ngarti. Ujug-ujug datang ka dieu bener henteu naon. Eta si Jasim perang dahar mung mayar. Terus naon urusan jeung aing teh? Ngadu-ngadu ka aing sia. Kumaha pendapat ibu jelema anu kitu bener ke? Nya bener, Bleh. Geus barang dahar memangkat udah mau bayar. Dasar cuek. Cek, aya si dobleh eueuh ka dieu. Oh, tuh mangkat tadi tuh. Oh, dasar jelema kos kitu aya lebahna mah. Urang teh pugu-pugu titah mayar cenah pok teh boga hutang ka warung 150. Teu sabaraha mah. Oh, nya sia deui teh hidang. Aya ngalebok ka hungkul mayar embung. Atuh sia. Oh, nu sahulur si Doblehnya si Jasim tinggal.